Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna kantun bagian anuka 40 salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 40 salapana. Kumaha salajengna sor cikopina betot cimutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tompak dong dong tes. Dewek tangtu nyaho deuleuh. Sabab tadi beuting si Nondori panggih jeung dewek di jalan katut si Samudra. Eta budak rek dicangkal ku dewek rek dibawa ka dieu. Kana jakal kaburu aya nu mawa kabur eta budak teh deuleuh bule. Well, ada yang bawa kabur. Heuh. Piraku maneh teu percaya ka dewek bule. Tanya dah ka si Samudra lamun teu percaya mah deuleuh. Baik. Apa betul itu Ki Samudra? Apa yang diucapkan Abud ini? Jenderal Gabriel Van Holden tumanya ka Ki Samudra. Ki Samudra anu sarua geus diuk dina kursi gancang awalon. Bener tuan. Jeung anu mawa kabur Nondori teh cenah mah si Giwang eta teh tuan. Apa? Si Giwang? Si Giwang bener-bener kepalat kalau begitu. Gimana ini? Tenang maneh bule, tenang. Anak maneh ku dewek kurang uruskeun. Tapi ayeuna dewek menta tilu jalma anu geus coba-coba rek modaran dewek. Sok datangkeun sina ka dieu nyampeurkeun ka dewek. Ku dewek eta tilu mangkruk rek dibuara deuleuh bule. Ka dieu geun. Abud nyaritana bari menta ngadatangkeun tilu prajurit Walanda anu memang kungsi merenan si Abud.
Mbah Buyut giling-giling, memang geus apaleun si Abud ajalna ku 3 prajurit. Jenderal Gabriel Van Holden ngahulang sakedeung. Bangun anu terus mikir. Tapi teu lila gancang ngagero kapan jaga supaya 3 prajurit anu memang kungsi diparentah pikeun mateni si Abud sina datang ka eta rohangan. Penjaga eta teu talangke diparentah ku Jenderal Gabriel Van Holden teh langsung ngaleos indit. Teu lila oge geus jol deui datang bari dibarengan ku 3 urang prajurit. Eta 3 urang prajurit tembong jadi pating purungkut sieun waktu ningali si Abud. Kadieu sing dareukeut goblok. Kadieu sia kabeh sing deukeut. Kadieu. Ceuk si Abud bari ngagupaikeun leungeunna ka eta 3 prajurit. Cung, si Abud nangtung. 3 prajurit terus muru nyalampeureun meh bareng. Rumasa maranehna salah, awakna tembong ngaleper. Sanggeus kitu, si Abud kadenge nyarita deui ditujukeun ka Jenderal Gabriel Van Holden. Bule, ieu 3 jalma geus diburuhan sabaraha ku maneh. Nita modaran dewek nepi ka cuplak kieu hulu dewek ieu. Cek si Abud. Jenderal Gabriel Van Holden oge teu buru ngaleper. Lantaran rumasa manehna memang nu nitah maehan si Abud. Iya, saya memang telah menyulum mereka dengan hanya dikasih imbalan 50 ringgit saja menawi. Bodoh sia bule. Nitah modalan jelema ku buruh leutik. Antukna dewek hirup kene ieu teu modar-modar. Marane tiluan geus gagal modaran dewek delejurik. Tapi kepalamu sudah tidak ada sepalu itu Abud. Mana mungkin kamu masih hidup. Cuman itu mata kamu komela Abud. Jenderal Gabriel Van Holden memang merhatikeun si Abud anu panonna beureum. Tapi buktina ieu dewek hirup kene di lebule. Ceuk saha dewek geus modar. Tah wayahna ieu 3 urang jalma oge ku dewek arek dipodaran ayeuna kene. Bungana geus lancang kurang ajar ka dewek. Caritaan si Abud bisa kaharti ku 3 prajurit. 3 prajurit langsung deku sujud ka si Abud. Ampun. Jangan bunuh kami semua, ampun. Kabeh prajurit pada embung dihukum pati ku si Abud. Sedangkan si Abud terus lelenggakan seuri bari kalakuanna jauh beda jeung Abud baheula. Jadi pika sentareun hate para Walanda ayeuna mah. Abud ayeuna mah bet jadi semu nyang ngereng seurina teh. Munggu nambahan kasentar hate anu aya di dinya. Gap. Kerah baju prajurit anu hiji diangkat jeung jalma-jalma ngacungjung ka luhur. Sarta saterusna panon kenca eta prajurit dicolok ku curug si Abud nepi ka ngagero panjang dan kanyeri getina nyebrot siut bres. Si Abud mah ngadon nelenggakan seuri ngumbar kasukana. Tindakanana bener-bener kajem telenges leuwih ti iblis. Leungeun si Abud anu dipake nyolok panon eta prajurit terus pindah ngalogok kana genggerong eta jalma. Letahna dikanyang nepi ka ngambay getina muncrat seret. Kerjet. Suku eta prajurit ngerejet sakedeung laju ceklek cicing pikeun salilana. Kalawang kedebut.
prajurit anu memang geus taya nyawaan teh terus dibalangkeun satarikna. Prajurit anu duaan deui katingali beuki ngaleper awakna sanggeus ningali baturna perlaya. Jenderal Gabriel Van Holden oge jadi terus cicing dina kursi goyangna teu bisa deui nyarita naon-naon. Tindakan si Abud bener-bener di luar dugaan. Jenderal Gabriel Van Holden memang moal ieu hafaleun. Mun si Abud sabenerna mah geus eueuh dan nu hirup kiwari mah arwahna Mbah Buyut giling-giling anu ngancik. Ampun. Prajurit nu saurang deui di antarana kadenge ampun-ampunan nalika awakna dijungjungkeun ku si Abud ka luhur. Dengan katu si Abud tembong mata deui, ayeuna mah ngorowot kana beuteung prajurit nepi ka gudawangna, geus si kadutna bijil kaluar. Tindakan si Abud jiga anu keur ngapedel domba we meunang mencit. Baju eta prajurit rangsak pejitna ngapurahol kaluar. Mun si Abud baheula hirup keneh mah moal bisaeun ngalakukeun kitu. Tapi Abud kiwari memang lain Abud saestuna. Tapi kasandingan ku kakuatan arwah panasarana Mbah Buyut giling-giling. Ki Samudra bae anu mindahkeun sukmana Mbah Buyut giling-giling kana jasad si Abud teu burung kaget ku nempo tindakan si Abud model kitu. Prajurit anu saurangna deui ge sarua jadi korban ka kejemanana si Abud, dipurilitkeun beuheungna ka tukang nepi ka kadenge pating kerak potong. Jenderal Gabriel Van Holden anu rumasa boga pokal pikeun ngabinasa si Abud langsung sujud hareupeun si Abud teu era-eraeun manehna sieun terus dibinasa ku si Abud. Abud, tolong jangan bunuh saya Abud. Hampura saya memang salah pernah menyuruh mereka membunuhmu Abud. Cek Jenderal Gabriel Van Holden bari ngalimba sorana. Bule si lain ku dewek moal dipodaran deuleu asal aya syaratna sia bule. Apa itu syaratnya Abud? Syaratna gampang, tinggal teangan anak maneh sing nepikeun ka panggi sia bule. Kalau itu sudah pasti, kalana anak sentili yang hilang mesti dicari sampai ketemu itu Abud. Tapi sanggeus kapanggi anak si lain, gancang pasrageun ka dewek deuleu bule. Apa yang kau mau dari anakku Abud? Jenderal Gabriel Van Holden langsung ngarenja. Pokona mah anak si lain kudu jadi milik dewek, kudu jadi hak dewek. Bisi maneh geus marenta anak buah bikeun neanganana, kabeh moal aya nu bisa mawa anak maneh mawa deui ka dieu. Keun dewek anu bakal nyokot anak maneh di tempat panyumputan nana deuleu Abud. Bule. Baik Abud, Aik akan turuti apa maumu. Namun Aik memang baru saja menyuruh beberapa orang untuk mencari itu nondoli anak Aik sampai ketemu. Cek dewek mah anak buah maneh kabeh oge bakal gagal deuleu. Sok we dakuan nepi ka isu. Anak buah si lain moal aya nu mampu mawa balik ka ieu markas. Lantaran si Dori dibawa ku si Giwang ke hiji tempat anu di mana di eta tempat aya hiji jajaka anu geus ngaruntageun hate si Dori. Si Dori bakal embungeun balik deuleu bule. Kamu tahu siapa itu laki-laki? Cek geteran batin dewek. Eta jelema nu katelana si Jaka Satria deuleu Abu eta bule. Loh, sejak kapan kamu menjadi sakti seperti itu Abud? Betulkah anak Aik bersama si Jaka Satria itu? Tuh kudu kaget ilaing bule. Sebab
saprak dewek gagal di perenan jiwa ku eta tilu mangglu. Dewek jadi boga kalawian. Jeung memang bener sejak satria nu katelana anu geus nyelametkeun jeung anu geus ngampihan si Nondori anak si laing deuleu bule. Sajongjongan mah Jenderal Gabriel Panholden jadi ngahulang ngaraga menang. Bingung jeung sedih sabab pihakna hayo we nambahan masalah jeung gagal dina satiap raranjang. Si Abud anu tadina disangkana geus ajal tetela nepi ka kiwari hirup keneh bari robah dina paripolahna mungguh ngabahayakeun. Ningali Jenderal Gabriel Panholden ngadon ngahulang kitu, si Abud kadenge harita nyarita. Kumaha bule satuju kana kakang tuan ti dewek anak sia jadi hak dewek, cek si Abud. Bari tetep ngalaper awakna. Jenderal Gabriel Panholden kadenge harita ngawalen. Baik, aik mengerti Abud, baik. Walon Jenderal Gabriel Panholden bangun geus horeameun deui ngomong, awakna leuseuh pangaruh tina loba pikiran. Si Abud bangun anu terus ngalunjak deui. Geus kitu teh ngadon lajag-lejeg menta dahar jeung tempat cicing sagarupa. Malah Ki Samudra oge jadi boga wewenang pikeun marentah prajurit Walanda ngajamu si Abud jiga katamu agung bae. Dina poe harita Jenderal Gabriel Panholden hatena bener-bener juat, loba kabingung jeung kasalempang kejadian anu teu dipiharep naha bisa karandapan ku pihakna. Malah kadatangan si Abud jeung Ki Samudra oge kadatanganna ka markas mungguh dianggap ngabahayakeun. Make jeung hayang ngawasa tur ngapimilik anu jadi anak bari can kaharti naon tujuan si Abud nu sabenerna. Cag kaayaan di markas Walanda urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen. Nyi Ebah harita dina poe eta geus gilig pikir pikeun ngamimitian indit lumampah ka Gunung Guntur. Lah haula manehna arek merjuangkeun kapulihan anakna ku cara ngapimilik kembang gandapura dina mahkota milikna Nyi Wisik kajen nyawa tarohanana. Samemeh indit ku Ambu Sulasmi Nyi Ebah gancang di pepeujehan. Sangkan tetep inget nalika nyorang lumampah jauh teh ulah Cileureun. Sabab engke bisi hanas indit jauh ngadon ngarandapan anu teu dipiharep. Nyi Ebah tangtu we ngarasa reus lantaran paniatanana kiwari aya dina dukungan nu jadi guru. Cu, ku Ambu didungakeun sing salamet di perjalananana Nyai. Tapi omat Nyai kudu hati-hati. Di luar tur dina hiji waktu hidup bakal panggih jeung lawan. Kade waspada. Ambu Sulasmi pepeujeun. Muhun Ambu, hatur nuhun. Abdi baris tetep waspada tur ngajagi diri sakumamistina saumpamina mayunan bahaya. Oh nya Giwang anaking anak emak wayananya kumaha ditinggalkeun heula. Mudah-mudahan emak gancang hasil mawa ubar pikeun hidup supaya hidup mampu ngagunakeun deui ilmu silat anu geus kacangking. Cek Nyi Ebah bari ngareret ka anakna. Oh nyama didungakeun pisan ku uing nyama masing hasil nyenak ubar keur Giwang. Tapi inti nama masing salamet di perjalanan nama. Gancangna carita Nyi Ebah terus bae ngamimitian ngalengkahkeun sukuna indit lumampah ninggalkeun Gunung Sembun. Kalayan dina tekadna anu geus buleud ninggalkeun Gunung Sembung geus ngajugjug Gunung Guntur pikeun metik kembang gandapura dina mahkota
anu aya dina genggaman Nyi Wisik. Nyi Ebah moal ieu apaleun mun si Giwang bakal terus nuturkeun ti kaanggangan. Abu Sulasmi teu nyaram ayeuna mah si Giwang indit. Lantaran leuwih ti heula geus kadatangan Mbah Buyut Jabar Kuning ngalewatan impian. Ngajelaskeun nu sabenerna ngeunaan si Giwang. Bral jalu kaituh Gramia. Ambu ayeuna mah moal salempang deui kaayaan hidup. Sabab aya Mbah Buyut Jabar Kuning anu ngawaskeun jeung geura tuturkeun indung hidup Giwang. Oh, mohon mangga ambu. Giwang ayeuna mah katulah nyambu. Engke Kang Pramuja mun datang bejakeun uing jeung si Mam yang heula kitu nyambu. Si Giwang oge saterusna ngamimitian ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun Gunung Sembung. Nuturkeun indung nati kaanggangan kalayan pinuh ku percaya diri. Dina waktu anu meh sarua ayeuna urang kocapkeun di Guha Maung. Satu tas sababaraha poe Sersan Joko jeung si Aceng cicing di Guha Maung. Ngahaja can balik ka markas Walanda. Sabab balikna ka markas teh hayang bareng jeung Mbah Buyut Keling saketi. Geus ampir liwat ti saminggu. Damaraseta tetela bener awakna bisa pulih deui, teu gejed deui, malah geus bisa ngalakukeun gerakan-gerakan ilmu silat anu kacangking ku dirina salila ieu. Mbah Buyut Keling saketi dina hiji poe terus ngajakan ngobrol ka Damaraseta kalayan darianaka. Kabeneran Nyi Romlah keur sare tibra harita teh. Sedengkeun Sersan Joko jeung si Aseng mah keur ngalatih diri dina jurus-jurus pamere ti Mbah Buyut Keling saketi salila marena cicing di eta tempat. Damara, mane montong coba-coba mungkir kana kaayaan deuleu. Ulah mungkir ka dewek. Mane ngareuneuhan si Romlahnya. Sabab damun sereuneu guzalagina mah asa mustahil kaluar dina hitungan. Si jangkung modar dina waktu belasan tahun katuka. Ari si Romlah reuneuna deui karak ayeuna. Jujur sia ka dewek Damara, tong abi-abi teu ngarti deuleu. Cek Mbah Buyut Keling saketi bari neuteub seukeut ka Damaraseta. Damaraseta nyerengeh seuri leutik. Rumasa manehna pok ngawalon. Nya Ki Guru, Nyi Romlah memang reuneuh ku kuring. Ngan manehna teu sadareun. Ari kitu kumaha Ki Guru? Ku kituna maneh kudu tanggung jawab deuleu Damara. Kawin si Romlah engke mun orok da geus lair. Oge ku dewek moal diidinan si Romlah milu indit ka Gunung Guntur. Sabab ngabayakeun pikeun diri katut orok anu keur dikandungna deuleu. Mun milu indit jeung maneh ka Gunung Guntur mah. Aduh, kumaha atuh Ki? Kuring bakal sorangan atuh indit ka Gunung Guntur teh ki carana mah Ki. Terus kuring kudu tanggung jawab deui. Rada berat ieu ka kuringna oge Mbah. Berat. Damaraseta jika nu berat kudu tanggung jawab deh. Mbah Buyut Keling saketi ngureleng panonna ka Damaraseta. Nah, maneh bet ngomong gitu Damaraseta. Memual tanggung jawab sia da. Lain gitu Mbak, lain. Kuring bingung. Nyi Romlana bakal daekeun kitu ka kuring. Bakal daekeun narima kana kanyataan. Kumaha mun teu malik suka ka kuring. Damaraseta memang bingung, tapi sentar oge hatena mun diporototan ku Mbah Buyut Keling saketi. Nah, maneh bet seber gene ku hal anu garar itu. Cek dewek mah gampang yang hareupan masalah model gitu mah. Poe izuk si Romlah rek dibawa ku dewek ka markas. Asal si lain janji montong jajan bikang di luar deuleu ngarti.
sarta utama nama maneh kudu tanggung jawab deuleu. Aduh, Damara Seta rumah deui. Nah si Laing betul mau gitu Damara Seta. Teu satuju dewek ngomong gitu ka si Laing. Is lain teu satuju Mbah Buyut. Tapi kuring moal kuat. Sok ngabagal Mbah Buyut mun teu kitu kawet teh. Duh, ieu si Ujang ajol-ajolan beureun teu jajan mah. Cek Damara bari ngagitekeun bujurna. Konyok dia. Sing kuat we Laing teh make nyebutkeun moal kuat sagala rupa. Mun si Laing kitu bae ku dewek nyaw rasa akibatna deuleu Damara. Mbah Buyut keling saketi mun cereng bari nyarita ngandung ancaman. Ampun Mbah Buyut, ampun. Kuring janji kuring moal ganggu ka awewe sejen ti wangkit ayeuna mah moal ge alus. Tapi ingetkeun ku si Laing deuleu Damara. Mun si Laing coba-coba ganggu kawan ujai sejen, mangka dewek bakal datang sanajan ukur sora wungkul oge. Tandaning dewek memang teu boleh ngawaskeun jeung meratikeun si Laing najan jauh deuleu Damara. Damara Seta sabaraha kali rumah sabab Mbah Buyut keling saketi jadi ketat ka dirina tur tanpa bisa dipondah deui manehna wayahna kudu turut. Jeung dina poe isukna Damara Seta baris ngamimitian lumampah ka Gunung Guntur. Sedengkeun Mbah Buyut keling saketi mah arek ka markas Walanda bareng jeung Sersan Joko katut si Aseng. Mbah Buyut keling saketi miharep Damara Seta henteu gagal mangsana indit ka Gunung Guntur ngarebut kembang Gandapura dina mahkota tina cangkraman Nyi Wisi. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna urang caturkeun deui kayaan Nyi Campaka anu meh bae katewak ku Walanda nepi ka bitisna jadi korban tembak. Ngan untung kaburu katulungan tea ku Ki Bongsang anu datang ngabebaskeun jeung nulungan. Terus diubaran meh nepi ka pulih di tempat panyicinganana salila ieu. Harita Nyi Campaka tembong keur aya di lahan tempat biasa paranti latihan. Ku Ki Bongsang memang dipeuseuh deui dina hal elmu pangenteng badan katut kuda-kudana. Sangkan leuwih kukuh tur kuat deui batanti heula. Sarta kacepetan gerakna kudu leuwih ngaronjat. Utama nama ngalatih suku anu pernah katembak supaya leuwih kuat, henteu ngarasa pernah katembak. Malah lain baik itu, Nyi Campaka dina poe-poe saterusna mangsa mulihkeun deui kakuatanana. Ku Ki Bongsang terus dibere pakarang ampuh mangrupa pusaka pedang kayu cendana sarta digunakeun pikeun latihan. Curela jeung sewubret. Tangkal kai anu jangkung bisa kaluncatan ayeuna mah ku Nyi Campaka. Lepas kaluhur gerakanna leuwih harampang tur tambah cepet deui batanti latih heula. Oge jika nu geus biasa dewe matakeun pedang teh teu karagokeun deui. Dahan gede jeung teas harita bisa langsung rampung ku pedang kayu cendanana. Katambah anu matakeunana bari ngagunakeun tanaga lapisan. Curela jeung Ki Bongsang harita luncat ngalakukeun hiji panarajang minangka latihan. Ngalatih murid supaya leuwih rancingeus jeung cingcang teu balangah mangsaya musuh naraja ngabongohan. Samukiu hiat. Ya, curela jeung curali gejeli. Dua nana saterusna pancuh di tempat kosong. Tong asa gunakeun pedang teh nyai. Sabat awak aki. Naon bae anu kirana bakal beunang sok sabat. Ulah nyingkan wungkul alatan karagok atawa zieunkeun sok sabat. Puguh eta. Piraku abdi kudu nyabet aki ku pedang onaman mah. Sarua jeung
Maehan we eta mah beureun Ki. Justru kudu gitu aki hayang bisa ngukur karena kecepatan gerak Nyai mangsa metageun eta padang goreng-goreng na oge baju aki teu nyao sakali atawa 2 kali kudu beunang kasaban ku eta padang komo munjeng awak mah hebat pisan mun geus mah begitu aki oge moal cangcaya deui jeung ngariwang mun seung teh mah Nyai dirempuk laju ditembak ku tantara walana sok serang. Manya Aki yakin eta teh moal naon Ki? Ih, ari si Nyai nanaonan Aki nyelakakeun diri sorangan atuh apalagi teh keur ngalah teh Nyai sok gunakeun eta pedang. Berat Aki sieun kumaha onam ah. Ih, waktosna tuh kabujeng seep loba teh nyarita Nyai mah keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.